aya nu nyarios cenah. Pantes we cenah eta mah da ngarit ge ngonten. Terus teh emang ngonten cuman ieu mah ngontena pegawai nu sapopoe dilakukeun gitu. Sepeda video terus diupload dari kudu ngonten make tema juga batur kudu aya properti kudu ngamodal yang di mana atuh ieu mah ngontena ge sapopoe wae kieu pagawean sapopoe pira modal arit kuota jeung kamera geus pagawean sapopoe kieu ya. Jadi murah meriah menang dolar syukur itu kan baik iseng-iseng berhadiah ya. Di kamera jeung teu oge anger ngarit mah ngapoe kitu sugan jeung sugan aya dodolan tah kuna gitu. Jadi saran pribados mah lamun ngonten kira-kira teu boga modal mah tos we aktivitasna di dinten ameh teu kudu aya ngayakeun properti mawa batur dibayar kamera dibayar we tripod ku awi tripod ge jadi video menang pagawean jalan tuh komo itu 2000 dan mahal-mahal itu para wargi